bisa ieu teu naon teh Pancasila teu? Pancasila Heeh. bisa. Pancasila nomor kahiji. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Nomor kaopat. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lain. Sok. Hiji ya. Hiji. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Kemanusiaan yang naon? Yang di sana. Kela 3 teh kewajiban sosial keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lain balikan deui. Hiji ketuhanan, 2 kemanusiaan, 3 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Eta mah. Sok balikan deui. Hiji ketuhanan yang Maha Esa. 2 kemanusiaan yang adil dan beradab. 3 kemanusiaan yang wajib. Yang wajib no. Ketuhanan yang naonnya euy, poho deui euy. Persatuan Indonesia. Oh, kesatuan Indonesia. 4. Kesatuan Indonesia nya. Nomor 4 nya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nomor 4 na naon? Pantatnya nomor 4. Nomor 5. Nomor 4 teh kaha. Nomor 4. Kerakyatan. Kerakyatan bagi seluruh rakyat Indonesia. 5. Kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah. Baiklah. Nomor 4, kerakyatannya dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-undang dasar. Kepala desa. Undang-undang dasar. Republik Indonesia. Undang-undang dasar Republik Indonesia. Bahwa saya naon atuh? Bahwa saya jomblo gitu. Oke. Undang-undang dasar negara Republik Indonesia. Itu. Kali itu nama naon? Teuing poho deui Sarua we poho deui. Tah selain eta mempetet aya di teu pengalaman Mang Petet anu matak nyeri gitu kana hate Mang Petet teh naon gitu. Nyeri ningali batur kawin. Bisa nyeri. Bisa nyeri. Pan urang na keur gering. Jadi nyeri. Jawa di mana-mana gering mah nyeri atuh. Eta naha pan keur gering nyeri, eta nyerina kumaha tak kitu naon kitu maksudna? Hah? Naon gitu maksudna? Maksudna maksudna teh maneh kawin jeung eta jeung domba maneh kawin. Baelah diletakan kurang mah teh. Tah bujurna letakan. Ada atuh pangset atuh. Diletakan oge. Eta we atuh taina dahar kumaneh. Komo taina mah Gurih. pahit lain gurih. Di mana gurih? Pan maneh pernah ngasaan ngomong ke orang gurih. Oh, ada gurih-gurih ge eta mah make pecin atuh. Oke sahabat semuanya, terima kasih banyak yang telah menyimak video kami. Semoga video kali ini bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Mantap.